Baraya Kita. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah urang tasyakur binikmah kadzatillahi rabbi rahing dina weung ieu tiasa ditepang dangukeun deui sareng Carpon Iskandar. Mugi-mugi daramang sadayana urang neraskeun hanca garapan Carpon anu katungga dina judul Rajapati di Cihea anu kamari kantos kapegat ku waktos. Mangga prung Sim Kuring Iskandar sareng Jang Ageng ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Huleng mayana ngajentul di sisi jalan ramena anu ngaliwat teu jadi kabungah keur maehna mah manakomo lamun seug ningali anu keur leumpang salaki jeung pamajikan bari nungtun budak jalan-jalan bari suka bunga pantesna teh jajan balake cerakan bari suka seuri mireungeuh budak anu ditungtun anu umurna teu pati jauh jeung anakna di imah anu kiwari ditinggalkeun ngabandungan indung bapana pare-area omong anungan bisa nempokeun bari celeumeut teu ngarti budak anu keur mejana calembeng nuduhkeun itu jeung ieu duit anu aya dina sakuna pamere indung bapana aya kana 50 jutana teu mere kabunga anu satadina rek dipake ngajak ulin anak pamajikanana ala kadar jajan dahareun naon bae anu ngajajar ngantai minuhan panjangna trotoar jalan tagok meureun bunga kaos batur anu tadi ngaliwat ka hareupeunana aya kana sajamna Sahim ngahuleng nyarangkeun anu lalar liwat beuteung karasa lapar lantaran dahar teh tadi beurang di imah kolotna can kaselang deui ku dahareun anu sejen boro-boro kitu kapan cai sakecelak oge tadi teu diasongkeun ku pamajikanana di imah lain teu bisa nyokot cai sorangan da biasana oge tarapati ngahesekeun pamajikan kadar nginum-nginum bae mah teu kudu hese kapan imahna oge ngan sakamar aya kasebutna segala aya di dinya ngan hayang nyaho ku si pamajikanana bae anu ti barang datang geus teu mere budi parangi anu hade leng Sahim ngahuleng deui ka impleng aya rada alus lamun manehna nyampeurkeun babaturanna di Cijamil anu ngaranna Umin maehna teh batur sapagawean anu dalit pisan atuh sagancangna ngagupayan ojeg anu mangkal hareupeun hiji toko di perapatan Tagog atuh geus kitu mah leos bae Sahim muru ka Cijamil mitra kaum dangu teu kacatur di jalanna Sahim harita geus nepi ka Cijamil ngan ngaliwatan halaran Mang Haji Kosim mengkol saeutik rada nanyak geus nepi ka imahna Umin anu sadatangna kadinya dibagiakeun ku Umin jeung anak pamajikanana barang sup ka jero imah pamajikanana Umin dareh deh ti mana cenah jeung rek ka mana berisong cai sagelas diasongkeun ka maehna pon kitu di Umin ngarasa pangling ku datangna Sahim lantaran keur maehna mah
Sahim teh lain anu sejen, bisa disebutkan dunungan di pagawean mah. Kapan basa keur boga proyek perumahan di Bekasi nya sahim pisan anu ngajak ka manehna, tur sahim pisan anu jadi manorna anu loba ngabela ka manehna lamun munang panegor alatan pagawean salah atawa teu pas jeung anu sakuduna. Lain ieu teh tos ti mana jeung rek ka mana waya kiwari Kang Sahim ngulampreng ka Cijamil jeung ati semukeun menang ka sedih. Umin semua anu rada hareuneg ku datangna Sahim kadinya. Kapan lamun aya pagawean mah ngabejaan atawa lamun ngajak digawe cukup ku telepon atawa SMS. Bari teu peleleb Umin nanya panjang lebar. Nu ditanya ngeluk tungkul, neuteub kana gelas cai anu karek dituna caina diinum meh beak satengahna bawaning ku hanaang. Pok Sahim mairan pananyana Umin. Nyeta ieu teh Min, penting-penting oge kuring teh muru ka dieu. Kajina geus aya telepon ti Pak Heri sana pagawean geus siap, tapi anu ayeuna mah di Tasik teuing lebah mana. Anu kaduana lamun teu ngarasa berat mah rek ngilu ngarareb di dieu sapeuting mah. Rada hoream di imah lantaran pamajikan keur mulang lempo inungna ka Cihea. Kitu tah Min, kumaha? Sahim nyarita ponok tapi kahar dipisan ku Umin. Sok senajan anu kadua nama semu mandeuar kacirina semu aya anu disumputkeun atuh pok deui bae Umin nyarita. Ngeunaan pagawean eta sabernama anu ditunggu-tunggu. Apal meureun bebeunangan kamari 2 bulan ka tukang geus koredas. Nu madak ditunggu-tunggu pisan Kang. Terus perkara rek ngilu sare di dieu nya mangga. Ngan kieu geuning di saung butut mah sok aya kasebutna panai teu boga bedog. Imah batur dialus-alus saung sorangan tambah kahujanan paribasana. Malah pamajikan mah sok berajenan ngalamun iraha cenah urang rek boga gedong siga batur. Dirinya mah Min aya leung ti kuring cicing di Cijamil di imah sorangan bari jeung merenah. Najan bade kuring pan apal sorangan nya ge manor proyek pan imahna mah di gangnya lepet ditagog. Apal sorangan meureun kayaan kuring. Sahim nerangkeun kayaan dirina semu anu rada ngahuleng lantaran eleh ku anak buahna. Nyaeta atuh lamun mah pamajikan kaasup jelema anu rik-rik gemi penghasilan mah aya unakna ti Umin meureun. Nyaeta bae pamajikanna mah kitu. Mitra kaum dangu, 2 sobat anu uplek ngobrol ngaler ngidul anu antukna dipungkas ku datangna peuting anu beuki simpe anu boga imah geus katingali heulai bae. Wanci harita geus nepi ka tabuh 11 peuting. Malah nu laliwat di lemur Umin geus teu pati loba, tandaning geus pada ngampi rek sarare. Kang, enjing urang teruskeun obrolan urang. Abdi mah geus teu kuat we kiwari teh geus tunduh mangga bae. Bili bade neraskeun ngaleueut mah teraskeun ka dinya. Saaya atuh bili tos ngantuk mah tuh di kamar anu pali ditu Kang. Mangga sing raos tibra kulem. Abdi marek miheulaan. Punten nya Kang. Umin nyaritana kitu teh bari geus siap-siap ngampi ka kamarna. Nya mangga nuhun pisan Min. Sok bae. Tong ngarasa ganggu akang marek salat Isya tadi teu kaburu kalah ka ngahuleng ditagog jeung ngilu salat bae di dieu ngan meureun akang teh butuh sajadah punten bae ngarewong. Ceuk Sahim tong di dieu Kang rada kalalotor ulut ulin si cikal di kamar bae da parantos disadiakeun ku pun bojo. Umin mairan deui cenah di kamar bae salat mah. Mitra kaum dangu peuting beuki simpe disimutan hariringna angin nebak pating harewos asup kana sela-sela batin anu guligah anu sirna dina lamunan nu ngaguligsek miraga sukma lara tunggara. Sabada salat Isya Sahim goledag di kamar imahna Umin anu sehat tur bersih pika betaheun. Red kana tembok aya foto Umin jeung pamajikanana keur neuteub manehna keur seuri bunga. Gumira anaret deui kana tembok anu sabelah deui
foto Umin jeung pamajikanana jeung anakna anu didiukeun dina kursi pada ngapit ku indung bapana. Hate Sahim asa digerihan mireungeuh gambar kabagjaan babaturanana, sedengkeun dirina ayeuna siga anu keur ngamimitian nyasaa kabagjaan anu kungsi kaalaman jeung amirah anu kriwari keur kagoda ku urut kabogohna. Ieu teh siga nama binih ancurna kabagjaan dirina jeung amirah keur dipelak ku pamajikanana anu siga rek luas bibilasan ku cara hayang sagancangna pindah ka Cihea ka hayangna amirah. Tapi lamun teh mah nya bakal kitu, nah matak naon lamun gede pangharepan kapan dunya teh masih lega da moal pihadeun. Lamun maksa ka jelema anu katingalina amirah mah geus teu pati nyang hareup ka dirina, lamun teh mah kudu pipisahan. Angin peuting beuki tiris karasana ku Sahim, sakapeung asa ngusapan ngananaha, sakapeung ngagupay ngaguyahkeun teu meunang kajongjonan cenah. Anu antukna Sahim sare tibra bawaning ku cape. Isuk-isuk meme datang waktuna azan subuh, Sahim geus lilir deui. Geus biasa wanci sakitu geus tara bisa sare deui. Terus bae nyileuk ngadagoan datangna salat subuh. Pon kitu deui Umin anu boga imah geus kadenge muka panto kamarna rek murukat cai pikeun siap-siap init ka masjid anu ngan 50 meter ti imahna. Pok kadenge aya sora ti tengah imah kadenge deui ku Sahim. Kang, pamitos guga urang sareng ka masjid. Urang salat berjamaah bilih bade ka zaman mah ieu anduk sareng-sarungna parantos disadiakeun. Kulutrak kamar dibuka, Sahim kaluar ti kamar bari pok manehna mairan pangajak anu boga imah. Lebah mana min? Masih gitu teh. Jauh ti dieu atuh henteu. 50 meter ti dieu mah Kang, caket. Nya, hayu atuh. Akang marek ngilu wudu di ditu we. Hayang ngasaan ngeunahna cai di masjid anu aya di dieu. Biasana cai di masjid mah rasana teh cenah kawas cai anu aya di Masjidil Haram, nyaeta cai jam-jam teh ya. Yakin matak nyageurkeun panyakit. Subugan wae panyakit anu aya di jero hati akang ku cai di masjid anu aya di Cijamil bisa dak lumadakan cager. Sahim nyaritana bari nampanan anduk jeung sarung anu dasongkeun ku Umin ka manehna. Sajajalan lempang muru ti imah ka masjid dipake ngobrol bari sakapeung paamprok jeung anu rek bareng init ka masjid harita. Satujuan rek ngalaksanakeun salat berjamaah. Estuning endah karasana warga masyarakat di Lemur anu pada saruhud kana ibadah. Anu sarengsena salat tangtu ngamimitian lumengkah ku jalan ngabaktikeun diri heula ka nu maha musik malikeun urang sarerea. Mitra kaum dangu rengse salat subuh satu tasna sasalaman jeung jamaah anu harita ngariung di teras masjid. Sahim nilepan sarung urut salatna sekalian tadi jeung andukna bari song dibikeun ka anu bogana nyaeta Umin. Bari pok manehna nyarita, akang rek pamitan bae jang moal ka imah ujang heula. Aya perlu pisan kanu boga imah bisi kaburu mangkat ari beurang mah. Poe ieu akang kudu mere putusan nah harek diteruskeun atawa henteu na. Bari rek sakalian mayar sabulan anu ka tukang. Sahim ngebrehkeun maksudna ka Umin anu rek buru-buru mulang lantaran rek mayar imah kontrakanana kanu boga imah bisi pahajina kaburu init cenah. Ari saena mah Kang mending karompok heula Kang. Pun bojo tes nyediakeun kopi geura biasana mah wayah kiwari teh. Katarima kitu bejakeun ka bojo ujang. Nya akang penting pisan kudu buru-buru mulang. Geus kitu mah leos bae Sahim mulang ti Cijamil muru ka Tagog anu teu kacatur di jalanna harita geus nepi ka hiji gang anu katelahna Gang Abah Salim. Minangka gang anu asup ka imah kontrakanana di Tagog. Satepina kadinya di hareupeun Gang Mbah Salim aya angkot koneng jurusan Tagog Raja Manala jeung saurang lalaki anu tayalian supirna
keur milu ungkat angkut parabot dapur jeung butrak betruk anu sejena siga anu rek pindah. Pok Sahim nanya, saha anu ngalih Kang? Saha nametenya untel lepat mah ce Amirah kitu. Tadi jam 4 megat diborong cenah bade ngalih ka Cihea. Kitu ta Kang? Ceuk eta supir. Oh, kitu. Mohon eta mah tetangga abdi. Ceuk Sahim ngabohong lantaran teu hayang papanjangan. Bari leos bae ninggalkeun ieu jalma anu keur jongjon ngasupkeun parabot kana mobilna. Satepina kana lawang panto Amirah anu keur ngaluarkeun parabot imah rurusuhan toyohna mah mung kanyahoan ku salakina. Kali-kali harita Sahim geus aya tukangeunana anu teu kanyahoan datangna kumanehanana barang ret ka tukang. Sahim keur ngajanteng bari pok mihla nanya, "Rek ka mana Amirah?" Nyaan rek luluasan. Sahim nanya, "Rek naon deui atuh? Mak nyarek kieu bae." Sahim, "Kuring rek mulang ka Cihea. Geus teu betah, geus hoream nutur-nutur lalaki anu teu aya kamajuan. Hirup kan cukup ku dahar, teu ka ditu teu ka dieu, geus kesel. Sabar oge aya watesna. Pek bae ayeuna mah kumaha Sahim bae. Kuring tinggal ngadaguan surat talak ti anjeun." Ngadenge ceritan Amirah kitu leng. Poek pikiran asa ngalayang kemana mendi. Poek anu teu aya papadana asa kabentar gelap tengah poe ereng-erengan. Tatangga anu rek sariap ari di Tigarawe pada narempokeun. Tapi teloban nyarita ngan pating haruleng mangherankeun. Sahim istighbar sababaraha kali meunang sajongjongan mah teu lemek teu nyarek biwirna rapet hese ngedalkeun omongan. Maksakeun mangku budak anu geus hudang kapaksa rek dibawa init ku indungna bari pok nyarita dareuda. Bayu anak bapa sing janglarnya di ditu. Ke bapa uih nepungan ujang. Enjing pageto bapa moal bisa merengan Bayu ka Cihea. Apan bade ngadamel deui ka Tasik. Ke terus kado artos anu seueur ku bapa dipapageun. Bari murubut cimata Sahim ngecakeun budak anu can ngarti kana ieu kaayaan. Budak anu apet pisan ka manehna teh ngan ukur bisa melong mencerong ka bapana anu teu kuat nahan buradna cimata. Teu sangka ku Amirah pamajikanana nyaan cenah anu geus katalimeng kudu ngaranna si Janggot urut ka bogohna tea. Buktina can oge badami anu leuwih alus geus nekad init ninggalkeun manehanana. Mitra kaum dangu anu ngangkutan parabot ti imah kana mobil geus beres, cukup sangkot pinuh diatur bae sangkan mahi. Sok sanajan ngan ukur anu perluna bae anu di bawah harita mah. Masih kena aya bawaeun anu gegarubang mah engke bae pemikir Amirah. Ieu mah dasar kajurung ku kahayang sagancangna balik ka imah indungna alatan geus teu betah cicing dina kontrakan. Jeung itung-itung rek niiskeun pikir cenah tina guligahna hate anu meh pudar kanyaah kasalakina lantaran hirup eueuh pisan kamajuan ti taun ka taun ngan kitu jeung kitu bae. Mang, hayu datos beres urang angkat bisi kaburu siang teuing. Amirah ngajak sagancangna init ka supir anu harita geus aya di tukang setir. Amirah diuk dihareup jeung supir mangku budak anu panonangan murilit bae ka bapakna teu lesot-lesot anu nyarangkeun ti lebah gang. Memeh mobil init Sahim muru kana mobil rusuhan. Inget bisi tulus isuk init ka Tasik kawajiban mere resiko keur pangabutuh hirup sabulaneun ditinggalkeun kudu dicumponan. Ku siwel manehna ngaluarkeun duit anu pamere bapana tea nyokot 20 lamar anu beureum wungkul song diasongkeun ka Amirah bari jeung budina anger teu bear oge ari kana duit nama anger butuh tur narima. Amirah ieu keur pangabutuh hirup di ditu
sok sanajan ukur ala kadarna mahikeun bae sebulaneun. Akang rek digawe ka Tasik, rek miang isuk. Nitip budak ulah nepi ka dimomorekeun. Sakitu bahasana ti Sahim ka Amirah anu geus aya dina mobil. Duit ditarima bari teu ngalieukeuk acan ka nu merena. Sahim oge ngaleos sanggeus ngusapan sirahna si Bayu anakna. Gerung mobil disetater anu saterusna geuleung bae mobil ini ditaguk mulu ka Cihea. Sanggeus anak pamajikanana indit, Sahim balik deui ka kamar kontrakanana. Hate ngahelas kamar hirin teh kari ninggalkeun butak betruk anu can dibawa ku pamajikanana. Nyesakeun pakaian manehna wungkul anu aya awut-awutan dina lomari plastik. Sabot keur ngahuleng ras inget kana kontrakan anu can dibayar bulan harita. Atuh saterusna manehna kaluar ti kamarna rek nepungan anu boga imah rek mayar sagancangna. Era cenah bisi keburu datang lagi. Mitra kaum dangu nu indit anu ditinggalkeun sarua-sarua mamahate anu rungsing ari pikeun Sahimah satadina rek ngilu kana mobil anu pindah. Lantaran hade goreng oge eta teh masih keneh pamajikanana. Satadina sekalian rek nitipkeun ka indungna lantaran rek indit teh ka Tasik. Tapi sanggeusna ningali wudian Amirah anu kitu, hoream manehna cigana teh geus teu hayang dibarengan ku salakina. Meureun geus bener-bener hayang sagancangna diberesan. Huleng manehna mikir bari kudu kumaha nyapi lampahkeun. Kapoe isuk init ka Tasik masih keneh lila ari di imah ngan nyorangan eueuh batur ngobrol. Liaos bae manehna init rek muru ka stasiun Padalarang, rek nembungan batur-baturna anu aya di stasiun. Ngarahatena teu rungsing teuing. Sugan ari dinya mah bisa reureuh bari ngabangbarangkeun pikir anu keur rungsing. Mitra kaum dangu singgetna ieu carita nepi weh kapoe isuk anu didaguan ku Sahim jeung batur-baturna anu aya kana 5 anana anu harita geus aya dina beus Prima Jasa rek muru ka kota Tasik. Wanci tengah poe manehna geus nepi kanu dituju. Anu saterusna muru ka proyek perumahan anu geus meunang pituduh soal tempatna ti Paheri pimpinan proyek teh. Teu kudu hese da geus puguh kaliliwatan ku angkutan umum. Teu karasa ti barang datang nepi ka harita. Manehna sabatur-batur geus aya kana sabulana digawe di ieu proyek kalayan dipigawe anu daria naker. Atuh Paheri ngarasa bunga lantaran pagawean bisa dipigawe ku Sahim sabatur-batur anu geus teu hese diutah di eta lantaran geus biasa tur geus manukna. Malah Sahim mah bisa mimpin ieu pagawean lain babaturan bawa ti Padalarang bungkul. Malah aya puluh turatusna oge anu datangkeun ti Garut tur ti daerah Tasik mateakeun warga anu deukeut ka ieu proyek perumahan. Mitra kaum dangu, kumaha kaayaan Amirah sanggeus sabulan aya di Cihea lemur indungna. Pikeun manehna geus asa jadi awewe anu bebas teu boga salaki. Puguh da salakina aya di Tasik keur digawe aya di tempat anu jauh. Manehna asa jongjon ngumbar katineung jeung urut kabogohna si Jangot anu baheula geus patali pasini janji ti barang mulang ka lembur meh eueuh waktu anu kaliwat raket gegentetan ka ditu ka dieu boh beurang jeung peutingna. Malebejana ka urang dinya mah Amirah teh geus rarandaan pangna mulang ka lembur teh cenah geus disarahkeun ku salakina. Keur urang kampung Cihea mireung Amirah ka ditu ka dieu beurang peuting jeung si Jangot teu ieu jadi pikiran. Da cenah duanana jelema lalengoh pada ngantep bae ka asup indungna Amirah percaya bae ka anakna sok sanajan teu kungsi maluruh naon sababna pangna Amirah disarahkeun ku Jang Sahim. Jang Sahim anu harita sarua geus aya kana sabulana digawe di Tasik niat hayang mulang heula ka lemurna Amirah barang sapoe mah. Kitu basana harita ka Paheri pimpinan proyek anu antukna Paheri ngijinan ngan ulah lila teuing
paling oge ukur diwidian 2 poe ka 3 poena kudu sagancangna aya di tasik deui sabab pagawean keur meujeuhna dihangkeutkeun nya teu catur di jalana Sahim harita geus aya di Cipeuyeum turun tina beus Prima Jasa rek murug ka Cihea sabot keur ngahuleng ngareureuhkeun ka Cape kantong bebawaan salin jeung oleh-oleh ti Tasik keur anakna dituna dina bangku leutik pangkalan ojek anu harita geus pada marulang anu biasana ngumpul di dinya neangan penumpang maklum geus maju ka peuting penumpang geus carang keur jongjon luak lieur neangan ojek sugan masih keneh aya hiji-hijieun mah anu masih keneh neangan penumpang trojo aya suara motor tureg eureun hareupeun Sahim. Geningjang Sahim, tos di mana ya kiwari? Jeung rek terus ka mana? Mang Ihin, tukang ojek nanya ka Sahim, puguh sok sanajan teu pati jelas kacaangan ku lampu di ieu pangkalan, Mang Ihin wawu pisan ka Sahim, sabab Mang Ihin teh salemur jeung Amirah di Cihea. Tuh nya asa kabeneran nu deteangan teh datang. Mang Ihin, anterkeun kuring ka Cihea, apan barudak geus aya kana sabulana aya di Cihea. Ari kuring mah digawe di Tasik, Mang. Geus aya kana sabulana oge da ini teh basa harita budak jeung pamajikan mulang ka dieu. Oh, kitu dongengna. Ieu Jang Sahim, Mang mah lain rek ngaliarkeun talus atuh. Da bebeja jeung dongengna ka urang Cihea mah Amirah teh cenah geus disyarahkeun ku Ujang. Malah ieu ayeuna teh teu beurang teu peuting ngan gegentetan bae jeung si Jangot. Urut ka bogohna anu baheula. Ujang oge meureun apa? Tah, ayeuna Ujang rek nepungan ka ditu. Nah moal ngarasa reuas lamun eta Amirah keur paduduan di kamar jeung si Jangot. Prak, mikir heula. Mang manyah we ka Ujang. Bisi aya naon-naon kumaha lamun Ujang kaeunteupan setan ari ningali kitu-kitu teuing mah. Mang Ihin mereka mandang ka Jang Sahim sangkan asak mikir pikeun-pikeun maksudna anu rek nepungan anak pamajikanana. Kitu nya Mang. Amirah teh ari diserahkeun mah acan Mang. Ngan manehna teh maksa hayang mulang ka Cihea. Kituna teh bari inditna ti padalarang oge teu kungsi badami heula. Parabot dibawaan siga anu pundung, siga anu moal balik deui ka kamar kontrakan. Tah, ayeuna mah kumaha lamun abdi anterkeun bae ka ditu, Mang tong ka mana-mana. Da abdi oge ngan hayang ngabuktikeun wungkul Amirah anu geus nirca jeung si Jangot. Ulah ngan ukur bejana wungkul. Kumaha Mang? Sahim menta dianterkeun wungkul tur tabalik deui harita keneh sakadar ngabuktikeun wungkul. Mitra kaum dangu, Sahim dibonceng ku Mang Ihin tukang ojek sadatangna ka Cihea tabuh salapan peuting ninggalkeun pangkalan ojek di Cipeuyeum muru ka Cihea. Sadatangna ka kampung Cea Sahim rarencepan muru ka imah indungna Amirah rada jauh ti sisi jalan satepina kana lawang panto. Sahim ngetrok panto. Sahim ngetrokan panto aya kana 3 kalina leuwih. Saha di luar? Kadenge ti jero aya anu namalan bari kadenge kedepruk sora anu leumpang muru kana panto dibukakeun. Brai panto muka. Katara beungeutna Amirah anu camerok tayohna tadina oge geus dangdan satakar kebek. Ayeuna buuk awut-awutan bibir anu beureum burahay saware geus pindah kana pipi. Ngahiji jeung wedak anu camahay saliwatan mah siga anu geus pagugulung jeung musuh. Ari di kamar katingali kacaangan ku lampu anu rayem-rayem haseup rokok ngelun. Sidik anu ngaroko teh hiji lalaki anu keur aya di kamar. Pok Amirah nyarita, "Gening Sahim, rek naon make jor-jor ka dieu? Ngan ukur rek ngaganggu ka kuring." "Ieu Sahim, kuring lain pamajikan anjeun deui. Tuh, geus aya Kang Adul di kamar. Ayeuna mah geur mulang deui. Rek naon make ka dieu? Montong balik deui ka dieu lamun teu mawa surat talak." Amirah
anu make samping jangkung wungkul muncereng teu sirikna panon bijil molotot. Amirah dengikeun heula tong wakasewot kitu kuring ka dieu ngan ukur hayang ngabuktikeun kalakuan anjeun anu geus nirca geuning baner beja teu nyalahan. Ayeuna mah kuring tepungkeun jeung si Jangot rek nyarita saeutik moal lila teuing lantaran kuring didaguan ku Mang Ihin tukang ojek. Mitra si Adul anu tadi ngadedempes di kamar rumah sasalah harita tepuguh cabak ngaran-ngaran geus milampah rucah jeung pemajikan batur tinggal ngadagoan naon anu bari karanapan bari jeung tepuguh rasa kudu disanghareupan cenah kumaha engke bae nya mayana maksakeun kaluar ti kamar bari hatena seber nyang hareupan Sahim salakina Amirah. Pamajikanna oge anu ngaranna Amirah sarua harita geus basti bakal aya kajadian anu aheng di imahna ku alatan kalakuan manehanana lantaran maehna geus ngampihan lalaki sejen anu kanyahoan kapanggih baseuh manehna keur jijebregan di kamar. Satepina ka tengah imah si Jangot diuk dina koresi pareup-hareup jeung Sahim awakna ngadegdeg lilinieun tepuguh rasa asa geus cek bae maehna dirogahala ku Sahim salakina Amirah. Jangot Sahim nanya bari nyentak geus barakali sia ngagadaba kahormatan pamajikan kuring. Salila ditinggalkeun geus barakali sia bebarengan paduduaan di kamar salila ku kuring ditinggalkeun sabulan. Sahim nanya ka si Jangot bari pinuh ku nafsu ngarasa teu ngeunah sakalian Amirah pamajikanana anu harita sarua geus teu puguh rasa sina diuk ngarendeng jeung si Jangot. Diuk si Amirah gejul awari kurang ajar lamun kieu carana mah aing geus teu hayang ngalaki rabi jeung sia Amirah. Perkara yang disarahkeun mah beu teh teuing ngan lain ku kieu carana sia aya jalan anu alus. Detik ayeuna keneh maneh ku aing didagragan talak kan aya kahayang saeutik maneh duaan kudu paragat ku leungeun aing sia. Ret deui ka si Jangot pok deui Sahim nyarita sia Jangot geus ngaruksak rumah tangga batur sia bejana lain ka kuring wungkul geus loba anu anjur ku sia. Memang sia teh Arjuna kitu asa pangpayuna sia beulewer asbak anu aya dina eta meja dialungkeun lempeng kana beungeutna si Jangot. Lep si Jangot ngagiwar asbak milepas kana kaca lomari anu aya di tukangeun diukna si Jangot. Borolo kaca lomari amurasut peupeus mireungeuh kitu Sahim beuki nafsu ngan heat bae peureub anu geus bulet eta tadi dipake ngahanca beungeutna si Jangot. Kebro keduplak peureub dipake ngahanca awakna si Jangot. Sok sanjan bisa naki serangan Sahim si Jangot teu bisa nandingan panyerangna Sahim anu nafsu kagila-gila. Amirah anu ngan bisa kokoceakan teu bisa nyegah panarajangna Sahim ka si Jangot. Sakalian sia maneh Amirah ngan plak leungeun katuhuna Sahim nampiling Amirah koloyong koceak. Amirah ngagorowok aduh sia Sahim ampun. Amirah namru nyuuh kana tungtung meja. Modar sia jelema doraka, peuting ayeuna sia kabogo sia panungtungan tepung jeung maneh Amirah. Ngadenge kitu, Amirah cengkat maksakeun bari pokna, "Kang Sahim ampun Kang. Kang Jangot ulah dirogahala. Abdi bae paehan mah." Duanana sia kudu eueuh ti alam dunya. Tuman sia, dunya geus barateun teuing ku jelema anu doraka ciga sia. Mitra kaum dangu, Sahim anu geus raheut hatena ku Amirah pamajikanana geus teu bisa nahan nafsuna, geus kagok borontok kapalang carambang paribasana. Kajeun teuing ceuk pikirna najan kudu ungah balewatangan jeung anu berwajib
terjadi masalah lantaran geus kagok dinya nyeri batin disasaak rasa kudu jadi pamajikanana. Teuing sabaraha rebu setan harita anu ngaharewos kana ceulina Sahim. Paehan cenah. Pagaliwota antara sora setan jeung rasa bebeneran anu nganteng dina batin anu suci. Ulah Sahim, ulah dipaehan. Doraka maneh maehan jelema. Sok sanajan mehna teh jelema anu nirca ka asup pamajikan anjeun warah we wungkul. Sahim nangtung hareupeun dua jelema anu nyaruuh menta dihampura ka manehna. Ampun Kang Sahim. Ampun Sahim. Cek si Jangot pon kitu deui cek Amirah pamajikanana. Dihampura sia ari nya marek tobat tina kadorakan ieu. Ngan aing mah hayang ngawarah sia duaan. Bareng jeung cacapna Sahim nyarita kitu, ngan jos bae peso balati anu geus aya dina leungeun Sahim dipake nojos leungeunna si Jangot. Puhu leungeunna ditojos ku peso anu sakitu sekeutna. Aya kana 3 kalina. Gorowok si Jangot ngogorowok tarik. Waduh, ampun Sahim. Getih abor-aboran keluar tina leungeunna si Jangot. Sahim teu nolih si Jangot, red ka Amirah anu ngayak-yak tisikna samping geus baseuh ku ompol lantaran soak. Kang Sahim, paehan bae kuring sekalian. Amirah nyarita bari rawah ribih ceurik. Edeuk sia, uman hirup oge. Mari mah jelema doraka ka salaki. Balati anu masih kene baseuh urut nojos leungeunna si Jangot dipake nojos bitisna Amirah anu teu katuruban ku samping. Ditojos kenca ka tuhuna ngan berebay-bae getih keluar tina dua sukuna Amirah. Amirah ngoceak minta tulung. Ampun Kang Sahim. Les bae Amirah kapayahan. Si Jangot ngenyuksruk mani getih. Pon kitu deui Amirah sarua cipluk ku getih anu ngocor tina sukuna. Geus kitu mah Sahim kaluar ti imah indungna Amirah muru ka ojeg anu ngadaguan di sisi jalan. Mireungeuh di imah indungna Amirah aya nu pating gorowok menta tulung tatangga anu dareukeut pada Rabu daratang ka dinya. Pak RT cukah cikih pada ragot narulungan Amirah jeung si Jangot anu baloboran ku getih. Kudu sagancangna dibawa ka rumah sakit cenah. Nya teuing kumaha saterusna ieu nasib Amirah jeung si Jangot anu harita pada narulungan dibawa ka RSUD Cianjur. Sahim anu geus kalimpudan ku setan geus hasil ngarogahala pamajikanana anu doraka anu geus nirca ka manehna ku ngalakukeun hiji kalakuan anu teu munasabah salira ditinggalkeun ku manehna digawe di Tasik. Anu harita kudu narima pangwales ti salakina ku cara dikocorkeun getihna. Pon kitu deui si Jangot anu saruana geus ngaruksak kana kahormatan pamajikanana Sahim. Kudu narima lara tungara tina hasil pagaweanana. Teuing sabadana ditarulungan keluarga masyarakat ku jalan dibawa ka RSUD Cianjur naha katulungan nyawana atawa henteu teu kungsi kapaluruh deui ku Jang Sahim. Tamat mitra. Sakitu dongeng anu kapihatur atanapi carita pondok dina judul Rajapati di Cihea kengeng Kidigton anu mudah-mudahan tiasa janten hiburan kanggo mitra kaum dangu sadayana kula wargalita. Hatur nuhun hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com